Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang dia dinten ieu dinten Salasa kaping 30 Desember 2025. Masih dina suratul Kahfi ayat ke-70 hijina. A'udzu 72 men kadinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios ngadawuh saha Nabi Hijir. Nabi Hidir ngadawuh kulantaran Nabi Musa nyarios perjanjian mah teu meunang nyarios ketika kamari Nabi Hidir ngabolongan parahuna eta nelayan. Qala nyarios Nabi Hidir ka Nabi Musa, alam aku naha kuring teu pernah nyarita ka anjeun perjanjian kamari. Innaka sanyana anjeun Musa lantas tatia henteu bakal sanggup anjeun ma iya nyarengan kuring sobron kana kasabaran. Kitu saur Nabi Hidir teh. Nah anjeun mah teu sabar make tatanya bae. Sok we cicing engke diterangkeun ieu cenah lamun geus beres mah. Tapi da nyaeta hilap Nabi Musa kalakan nyarios wae. Naroskeun kejadian anu terjadi. Qala Nabi Musa ngawaler. La tuakhidni ulah ngahukuman kitu ka kami atuh anjeun teh hamba Allah pan kami teh bima nasitu tina naon perkara anu geus poho kuring cenah nyarita wala turahikni jeung ulah ngabebankeun ka kami tina eta masalah min amri tina urusan usra supaya ulah jadi sulit gitu. Jadi lamun dibebanan atau dihukuman kami teh asa jadi sulit saur Nabi Musa teh depan kami teh poho tos duh kadinya saterasna fang tolako mangka berangkat deui kaduana berangkat deui patutur-tutur antawis Nabi Hidir sareng Nabi Musa hatta sehingga ida di mana-mana lakia papangih ieu Nabi Hidir sareng Nabi Musa gulaman ka hiji budak umur 13 tahun keur memejeuhna kasep keur memejeuhna galing muntang pamanteuna ganteng pokona mah can dewasa keur memejeuhna pikalucueun eta budak teh pakotalahu dibunuh ku Nabi Hidir jos dibunuh kolepak maot eta budak eta gulam teh. Nabi Musa teu sadar pok deui nu geus janji teu meunang nyarios teh. Nyarios qala Nabi Musa nyarios deui. Aqatalta nah anjeun make ngabunuh cenah. Sobat muncul urang mah. Nafsa kana hiji jiwa zakia anu sakitu bersihna ari sakitu kasepna budak teh nah dibunuh bigoiri nafsi nah henteu ngabunuh nu sajen ngabunuh penjahat anu jangotan anu pikasieun nah henteu ngabunuh eta mah cenah budak teh masih keneh lucu nah dibunuh laqad ji'ta namanya lamun senyana ji'ta geus ngadatangkeun anjeun kana musibah cenah kana pemungkaran make ngabunuh syai'an kana hiji perkara nukro eta teh ingkar kitu saur Nabi Musa ka Nabi Hidir sabab ngabunuh gulam atau murangkalih anu pikalucueun saterasna kabari dia tah janten Nabi Musa teh tiasa sabar margi da muhun nabi nage jami anu sifatna eta jami mah sok hilap sabab anjeunna mah nyarakna syariat sanes hakikat saterasna qala Nabi Hidir nyarios deui ka Nabi Musa alam aku nah kuring teu pernah ngomong laka ka anjeun ti kamari ulah nyarios cicing innaka sanyana anjeun Musa lantas tati moal bakal sanggup ma iya nyarengan kuring ngabarengan kuring sobron kana kasabaran kitu saur Nabi Hidir qala Nabi Musa ngawalar deui in sa'altuka lamun teh mah kuring nanyakeun ka anjeun an syai'in kana hiji perkara ba'daha saatosna ieu palatu sahibni keun bae kuring mah
teu nyarengan oge geus jangan aja nama nyari tadi cenah. Geus aya nama lamun nyarita deui ngakeun bae lah. Teu ngabarengan ge cenah kitu. Qad balagta sanyana geus tugi anjeun milladuni ti sisi kami. Udro kana udur kana alasan. Jadi mau aya alasan deui sok ayeuna malah moal nyarios moal tatanya teraskeun perjalanan cenah kitu. Saterusna insyaallah enjing diteraskeun deui dina waktos sareng gelombang anu sami. Insyaallah patepang deui dinten enjing kalayan sehat sadayana iman Islam bari aya dina hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, mugi manfaatna kalian insyaallah urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin anugerah sareng rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.